aya Gusti abdi oge hayang badminton itu disusukan nya net ku samping butut kadang-kadang abdi dijengkok nya aya pangari dijieun reket janten maksad teh palai jadi jama anu jadi raja berat benghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit cik pandangan Andika kumaha kakang ya atuh urang ngeureuy we da teh tiasa sakaligus hayang sakaligus kudu masang nomor atuh manawi kulan Gusti abdi aya nomor anu jetu urang ngerok tangkal Manalika nya kamari ge aya jelema eta teh sangka milik kumaha nyumun sama teh sangsara wae terus sangsara balang saku dahar sore henteu isuk heeh dahar isuk henteu sore tuluy ari milik ku teu sangka nya manehna teh ngimpi pek we cenah kerok tuh tangkal Manalika nya eta tangkal Manalika teh keur leubet harita teh Manalikana tuluy ya dikerokan ku manehna teh kulitna teh nepi ka lenang kuruyung teh nu boga tangkal Manalika dikadek nepi ka maot tah milik jelema mah nepi lain milik nasib ya teh ka bida-bida teuing ae eta teh lain milik nu kitu teh lain oh nasib siap ayo sugan teh nu kitu milik teh sumuhun atuh kedah kumaha kieu ieu atuh bisa kaula beunghar boga nagara lubak lebuk harta banda syarat anu mutlak numutkeun beja 3 ib sumuhun kaula teh kudu mibana mustika layang jamus kalimus sadap ai eta mustika layang jamus kalimus sadap teh ayana di Yudhistira nya kaula teh init tengah peuting jumplang jempling eta mustika layang jamus kalimus sadap lambang kagungan nagaraku kaula geus dipibana geus dipaok tak ieu barangna layang jamus kalimus sadap ulu ya jadi ieu layang jamus kalimus sadap teh hasil tina menang maling kengeng cing nah kira-kira bener lamun kaula mibana ieu layang jamus kalimus sadap bari jeung menang mau bakal ka hontal cita-cita kaula hayang jadi raja anu gabogaan nagara bari berat beunghar pandangan ti maneh naon ieu lamak bodas geuning mangrupakeun isim tapi ieu teh cenah jimatna Pandawa tingali kahirupan Pandawa dina waktu ayeuna jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah buncir leuit loba duit aman tentrem sepi paling tawang rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh kaum dagang sami sugema ingon-ingon kebos sapi mulangna sewang-sewangan ka kandangna hartina eueuh anu maling aman luar biasa kumaha lu Meniruwas cing pandangan di mana Sujang kanya ka Sujang cing
kapayunjang Deden Saya, kumaha Pak Haji Mulya damang saya alhamdulillah ya ibari na waktu ya nanti. Ya. Kumaha teh pamaksadanana? ieu teh hayang jadi raja bulat beunghar dugi ka raja urang teh maling pusaka negara Amarta malah ieu pusaka layang jamu teh dipake lambang kagungan negara. Iya teh. Terus Kira-kirana kumaha bakal mulus rahayu lamun urang mibanda ieu? Sik. lain ai disentak ku raja aja muni hayang hising hayang ki. Tapi upami pada percaya ka si Abdi. Sok maneh mah da leutik-leutik oge kitu itu oge paranormal. Ya. Upami percaya ka Deden. Da di lembur mah abdi teh parantos ka sohor ngaran teh Deden Donat. Anu nyanak doma kamari di tengar paeh sia kaligus. Ya. Iya layang jamu sekali musada teh. Leres. Laras kumaha? Cuma teu palsu. Daya nama atuh da segala nu palsu segala rupa oge. Dipalsukeun segala rupa teh. Bulu mata palsu, gigi palsu. Iya. Bakal kahonta